Maka kan pusaraita, maka si tamu anu tadi abdi teu tiasa maparin solusi. Kan ku abdi dar kumaha hubungan salira? Biasa we cenah normal. Tapi abdi cari tangtoskeun wae, maka bersabar kasep julis, maka mudah-mudahan Allah enggalna ijabah kaduaan kasalira duaan, maka di pasien salah sabelas amalan dina Al-Qur'an. Maka sabarasasi kemudian sumping deui, Pak alhamdulillah sampun bojo teh aya tanda-tanda kehamilan. Di mana-mana Allah geus ngaijabah yo datang ka dokter dibabarin solusi ke dokter. Ya datang ketika pananyaan. Pananyaan diaturkan hesewa menurut kucing kan. Merasakan apa arah. Ay kuprak teh, agrak bojona lebih kamaot. Suamimu bangi deui jeung panarosan tadi. Kumaha bojo teh jeung sukses kakandungan, boro-boro cenah pupus. Nah, make jeung pupus apa ragrak cenah dipara. Nah, make jeung dipara, apa ceuk bapak kudu nurutan kucing. Da kucing masuk dipara. Nurutan kucing. Maka anu sakumaha anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata Allah Subhanahu wa taala teu maparin kapercantenan, maka eta lain sagala-galana. Eta lain sagala-galana. Pergi tujuan tina pernikahan teh lain sekedar reproduksi tadi. Tapi aya tujuan anu paling istimewa lantaran nikah teh ngarupikeun jambatan emas kanggo meuntasna urang kadinya sangkan bahagia di dunia sareng bahagia di akhirat. Manawi bahagia di rumah tangga teh ulah di dunia wungkul, tapi parat bahagia teh sing dugi ka akhirat. Sing bahagia urang teh di rumah tangga teh dunyana si bahagia di rumah tangga teh urang teh dugi ka sareng akhiratna. Sabab tujuan urang dina ngadoa ge kitu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi urang bahagia teh lain ukur hayong di dunia ngumpul, tapi bahagia urang hayong parat dugi ka akhirat. Maka saling mengingatkan anu didinya. Saling mengingat. Upami carogen alalai kana sholat, maka bojona kedah mengingatkan sampai si suamina kersa ngalaksanakeun sholat. Bojona teh acan hese wae diajak sholat teh, maka si carogena pelan-pelan ngajak, pelan-pelan ngemutan, pelan-pelan ngarahkeun, pelan-pelan nyampaikeun sangkan si bojona sami kersa ngajalankeun ibadah sholat. Sabab sholat barometer lain ngumpul dina kahirupan termasuk dina rumah tangga. Insya Allah suami istri anu sami ngalaksanakeun ibadah sholat, rumah tanggina bakal tebih tina percekcokan. Rumah tanggina bakal tebih tina percekcokan. Sebab mengenal karena hakikat daripada sholat, innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya kena sholat teh nyegah tina perbuatan keji sareng perbuatan munkar, termasuk keji sareng munkar dina harumah tangga. Sarogena mah tos leukeut sholatna teh 5 waktu. Kan bojona sholatna teh kadang-kadang maghrib atau sawina bojona maleukeut sholatna teh. Ngan sarogena terkadang-kadang maghrib we. Di mana-mana hal eta terjadi, tewungkul dina intern rumah tangga, bahkan dina intern bertetangga. Kurang terang boga tetangga sholat teh maghrib. Kebae tampan hati.
Tong digeureuh-geureuh urang naon manehna salat teh ukur sawaktu, tapi urang wajib mendoakan, urang wajib bersyukur sanajan ukur sawaktu manehna daek ngalaksanakeun ibadah. Oh, salaki abdi malaik sapoe sawaktu sini salaki abdi mah saminggu sakali teh salat. Alhamdulillah saroge abdi teh kersa minimal saminggu sakali nyembah ka Gusti support ku ibu kesiapkeun angwanana siapkeun sagala rupi lantaran boga salaki kersa nyembah ka Allah sahingon ieu lain sari pembenaran ya. Nah salaki abdi masjidik salatna teh satahun sakali aya lebaran Idul Fitri we alhamdulillah minimal setahun sekali kersa nyembah ka Gusti Allah. Man sapanjang eta tetep kurang dipasihan terang diemutan dielingan Pak mun tiasa mah tong satahun sakali tambihan atuh Pak jadi sabulan sekali. Nah aya cenah salat anu sabulan sakali aya di Al-Falah Istighosah. Bukatin kumaha ayeuna di jelema gitu. Ari ku corona sieun. Tadi oge geus salat teh. Kan Rasulullah ngajarkeun. Sok-sok. Sing lembang. Rapetkeun. Tapi corona nyare urusan. Tadi aya di masjid, pahala kita. Carang. Carang mah ngebu. Nah itu beres salaman. Nah corona dan corona. Tong sieun ari ku corona sieun. Ari ku ancaman Allah bet henteu sieun. Pertanyaan nang sababna istighosah ayeuna kamari kosong di masjid. Istighosah deui Bapak Ibu. Urang istighosah deui, urang ngadoa deui ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tolak bala, salat tolak bala. Minimal dibawakan Cianjur, kita ngeri atuh bawakan Cianjur dilebetkeun zona merah itu. Zona merah bahkan Cianjur. La ilaha illallah bahkan Cianjur zona merah. Tapi barang dene gitu, alhamdulillah urang babakan Cianjur mah teu pati kaganggu ku urusan bukan itu. Teu patos kaganggu ku isu-isu COVID-19. Nah margina urang mah seueur nu di damelna sanes ka kota. Serang. Adi serang mati istri herang pano kesang ngobrol tuang dina kalem itulah nikmat nu hakiki sabar bening kitu ya. Corona oge na jauh-jauh da urangna diserang. Manawi punten ulah ngarasa hina urang jadi padamel tani ulah ngarasa hina urang jadi buruh tani termasuk ulah ngarasa hina urang jadi suku Sunda. Suku Sunda kan hebat Pak. Hiji macam barang bisa dinamian berupa-rupa. Hiji pagawean bisa dinamian rupi. Sare wae sampai dinamian. Sare tidur kulem es, nagoler, bobo, abi teh kantos kan itu jajak nikah, orang makan caringin putuna Abi Daud. Kemana pernikahan kali itu Kajampang Kulon, ke daerah Banten, ke posisian kan itu hampir pergi ke ujung genteng begitu. Ke pantai anu terkenal, pantai Pelabuhan Ratu, hampir ke Pelabuhan Ratu. Dia teh miosnya tabu satu wengi, dongkap itu tabu 10 enjing. Berajarnya Di tabu satu. Dongkap itu selalu pribumi teh dia. Bisir malolor heula. Nya teh nyadiakeun bumi kosong. Aja nu di Bandung bisa ngalolor heurang ari abdi teh olong. Nah cuman abdi mah di dieu jeung burung bojoge kurang berarti. Minimal pangkasar teh sare. Ari datang ka itu di piwarang molor.
ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung bahasa oke sabasana sabah tak urang mah bersyukur jadi orang Sunda benar orang Sunda kok sabi tataan aya aci dicolok cilok aya aci digoreng cireng aya aci digemol cimol aya aci ditata cita apa kita mah kalau sepaer orang Sunda ini luar biasa ya orang Sunda kembali di kanan tadi maka jadikan kebahagiaan di rumah tangga itu tujuan manawi sing termotivasi dina hal menuju karena kebahagiaan panawi saur Rasul kanggo pamoga tungkihul mar'ati li arba'in komitmen ti awal ketika perempuan ketika wanita ketika si istri teh tinggal dina opat perkara nah opat perkara anu kena ditinggal ku calon suami ti istrinya anu kahiji anu kedah dipertimbangkan kudu janten sarogena teh nyaeta lijamalihan tina rupawana tina kecantikan supaya naon supaya teu era mamawa ka uleman upami gadis satu acan nikah cantik gelis alami bawaanna gelis nah lamun geus nikah 5 tahun 10 tahun gelis kene hebat salakina itu Pak jadi lamun aya istri gelis sampai nikah gadis kene gelis itu mah alami tak gelis gadis maka behoge nah lamun geus nikah 5 tahun 10 tahun eta awewe gelis kene anu hebat salakina berarti bener na modalanna gitu. Berarti bener na modalanna. Manawi nu kahiji maka saur Rasul li jamaliha maka pek nikah teh nikah kahiji istri teh pandan heula tina segi kecantikan. Tapi kade da kecantikan maka dia 10 tahun kali itu mah ruksahat. So pikir gadis kene anyar nikah bentuk buah dadana teh persis buah melon halus boga we anak hiji geus nikah 3 tahun tidak malu terus melebar kemana-mana boga ke budak tilu menikah lagi 15 tahun kumaha we pawang beureum ieu na teh sahiji kumaha bang beureum ngesek deket panol teh cari nakal we aduh tapi kan itu salah sawias mustika ibu, salah sawias mustika perempuan. Dina angkot, yang lalu bukan budak letik, dina angkot bukan budak letik, budak nawae yang menyusul. Ada gisteran. Kan gitu pengorbanan ibu mengandung salah tempat borokol. Kenyaman hareupeun aya budak orang ningali. Eta budak nu keur nyusu melong nih. Naon oyong. Resotkeun ke budak teh. Cek indungna teh. Sok nyusu sok. Lamun teu naik nyusu dibikeun ka sahari. Kemoal deui atuh budak. Resot deui sok mending dibikeun mending teh nyawa. Ai lila kan ngomong si pemuda eta, Bu. Pemere harapan palsu wae atuh. Jalan anu ka imah abi teh geus kaliwat. Nah naon kitu? Nungguan ku ibu rek dibikeun. Pengorbanan ibu kan luar biasa. Manawi nu kahiji li jamalihan. Maka ukur kamu para pemuda nu datang nikah tinggal kecantikanana. Tapi dari masa-masa gadis Mas cantiknya memang alami. Luka dua
Upami pamangkat bade nikah ka istri teh kedah ninggal dina segi naon. Anu kadua wali hisabihan. Nah wali hisabihan teh nyaeta urang kedah ninggal keturunan anak. Eta keturunan kumaha tadi? Keturunan kumaha gitu. Manawi punten ibu bapak sadaya termasuk sahan kehariwan setiap orang ngagaduhan orang kali terus beranjak dewasa nya punya. Bade istri bade papaget sarua anu hariwah. Sarua hariwah. Man cuma hukum prayogi ku abdi disampaikan. Hukum prayogi ku abdi disampaikan. Maka nalika tanda petik seorang wanita terus lambung dipanggil sate acan nikah. Maka andai kata tanggung jawab si pamaget tadi demi terjadi nikah dikersakeun lahirna teh murang kali istri, maka si ramana eta teh tidak berhak menjadi wali nikah. Manawi wali hisabiha maksana gitu. Keturunan eta teh kurang teh kedah dinaon, kedah laras-laras dipertimbangkan. Manawi disebut wali hisabiha. Anu katilu tinggal bade nikah pamaget ka istri pi bojoan teh kedah ditinggal naonna? Kedah ditinggal tina segi wali malihan. Hiji urusan kecantikan, dua urusan keturunan, anu katilu tina urusan harta kekayaan. Tina urusan harta kedah diperhatikan. Tapi pun tanya, anu teh aya Bu. Secara kapungkur si A dok dikawinkeun ka si B atau eta masalah baja ngalawan. Aya istilah eta kapungkur gitu. Aya mah geus komda aya baja-bajaan. Sami WA. Aya mah sami we. Penting mah daek digawe. Penting mah daek ikhtiar, penting mah daek usaha. Sami aya mah teh aya. Kan kapungkur mah aya stigma eta teh. Aya daras. Kaleng ka kaleng gitu. Baja anu mah teh aya. Alhamdulillah anu mah teh. Sami WA. Sami. Apalagi upami kiasa Rasulullah tinggal tina urusan hartanya. Tapi anu tilu eta teh jadi jaminan. Sabab kecantikan teh jadi jaminan karena bakal bahagia. Sabab turunan oge teh bisa ngajadikeun jaminan karena bakal langgeng rumah tangga. Sabab seueurna harta oge teh bisa ngajamin karena awetna rumah tangga. Kadang-kadang kan kena kuseen namanya harta. Tapi maka saur Rasul canak anu kaopatna tinggal tina segi naonna, tina segi agamana. Datang ka ke dokter, dibabarin solusi ke dokter. Dia datang ketika pananyaan diaturnya ngesewa menurut kucing kan. Rasa karena parah. Ay kuprak teh, agrak bojonan lebih kamar.